Ya Allah. Bawa ke puskesmas. Ih, astagfirullahaladzim. Ayo mana motor kan itu, Bu? Tinggi motor Bu. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya Allah. Evakuasi korban longsor. Korban jiwa 2 orang, anak kecil sama ibunya. Tanah masih ada pergerakan. Bejaan mau kana sih yang ulah aya di dinya. Geus pindah meureun, tadi geus kadar itu kita ini ya. Ulah aya di dinya pokona motong di eusian we eta mah. Pan pergerakan tanah mah goyang terus, gerak jadi gerak kabeh. Tuh marukuy we terus jadi engke teh itu teh maju jadi ka dieu. Heeh. Budak teh maju. Kan maju we tos eta teh.